Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna paslun tasdidatu aqallis sholati. Ari tasdidna minimal baca sholawat alan nabiyyi ka Nabi Muhammad arbaun eta aya opat. Ta ieu pasal netelakeun tentang tasdidna sholawat ka Nabi Muhammad. Ngan di dieu aya tasdidu aqal. Jadi tasdid paling saeutiknya minimal. Sabab dina maca sholawat teh aya anu paling minimal oge aya anu langkung panjang. Ari kalimat-kalimat sholawat teh waktos Kangjeng Nabi ditaros ku para sahabat iwarang maca sholawat. Kaifa nusolli ya Rasulullah, kumaha maca sholawat teh Kangjeng Rasul? Saur Kangjeng Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad. Tah kumaha geuning ayeuna dina prak-prakanana aya anu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nganggo naon? Nganggo sayyidina itu. Ari sayyidina teh junjungan urang. Ya Allah, mugi Gusti maparin rahmat ka junjungan abdi sadaya namina Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak kumaha geuningan mangangge sayyidina nya henteu termasuk cenah oge kana nambihan bacaan salat tanu mawi dina maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad dina salat aya anu nganggo sayyidina aya anu henteu. Dua-duana ge insyaallah sah. Margi dina mazhab Syafi'iyah mah pan nganggo naon? Nganggo sayyidina nya. Tapi ari dinu sanes mah henteu. Jadi teu kedah disengketakeun nya mengenai bacaan sholawat. Sabab duanana oge memang aya keteranganana. Ayeuna mah tasdidatu aqallis sholati 'alan nabi. Ari tasdidna pangsa eutikna kalimat sholawat ka Nabi Muhammad arbaun opat. Allahumma 'alal lami wal mimi. Ari tasdidna Allahumma 'alal mimi 'alal lami wal mimi. Allah turun lamnya. Humma turun mim. Allahumma sholli 'alal lami. Ay lapad sholli ma 'alal lami. Turun lam jadi macana ulah sholli. Ulah Allahumma sholli ala Muhammadin 'alal mimi. Ari ala Muhammadin maluhurun mim. Muhammadnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayeuna paslun aqallus salami. Ari pangsa eutik-eutikna maca salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ari tasdidna lapad assalamualaikum. Alas sini eta luhureun sin. Naon geuningan sabab dina ieu salam oge
maka aya pembahasan khusus mengenai tasdid salam. Sabab jalmi teh dina maca salam teh sok aya anu gagabah. Aya nu assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kadang tasdid assalamualaikum bade dina lebet salat atanapi dina luar salat sami kada diperatoskeun. Sabab leungit tasdid hiji oge beda arti kan. Kapungkur Kangjeng Rasul nuju sasarengan sareng Siti Aisyah. Aya nu ngalangkung macana teh beda. Itu assalamualaikum. Tapi assalamualaikum. Sehingga ku Siti Aisyah diwalarna bari sareng rada marah gitunya. Waalaikumsalam. Jadi waalaikumsalam wa laknatullah. Ku Kangjeng Rasul rada dihewagnya. Margi dina eta kecap bakat kuamak bermaka ditamihanku wa laknatullah. Di mana-mana orang luar Islam maca salam ka urang, salam narek kumaha bae gitunya. Bade sapertos nembe. Bade assalamualaikum, beda artinya kan, mati lu gitu kan. Jawab geus we waalaikum, teu kudu tulikeun salam. Waalaikum. Assalamualaikum bener macana misalna, kurang ngejawab deui we. Waalaikum, cukup sakitu. Semoga kamu selamat dan dijawab lagi kurang teh waalaikum dan kamu pun. Lamun maca assalamualaikum, mati lu, semoga engkau celaka gitunya. Nah dijawab kurang waalaikum dan kamu pun begitu. Nah itunya. Jadi aqallus salam pangsaeutik-eutikna manca salam teh assalamualaikum. Ari tasdidna tasdidus salam ala sin, luhurun sin tasdidna mah assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab.